wilujeng tepang deui mitra sareng pidangan pindha catur sarpon Sunda Misteri ngalangkungan channel YouTube tupi judulna nu nganjang wanci sareupna bagian nu kadua yasana saderek sim kuring pun pendi SY Citra Warga sarpon misteri oge kantos midang dina majalah Sunda Mangle nomor 2350 tahun 2011 mangga cariosna urang ngawitan omat ulah lali tutupan bahamna ku masker pilih aya corona kuring penasaran ngintip breh dihareupeun uwa jeung emak aya kendi teuing jang nanahaun hek irahan dibawana sarua istri bari ngasongkeun kendi ka indung kuring nya enjing bae ku Bapak si Kardi kaya paha temal uwa ngadedengekeun nu ngaromong horeng si mana horeng sareupna kamari teh kuring kasarumahan ku Ceika cenah jolkeun we kuring teh geus moal boa anu sejen ge kitu tare kitu kumaha ada puguhna nasiban Ceika teh estu pikasediheun setahun katukang Ceika maot sapada saminggu pangantenan ari tiwasna estu pikaketireun di parapunan ku indung terena kuring tepati ngancep caritaan kolot mah itu ari Ceika teh anak Mang Makmun ada indung kuring harita Mang Makmun pun hareka cida jeung indung Ceika pepegatan perukawin jeung urang Cipaja randang ngora gelis rupa cenah mah Mang Makmun nyerahkeun indung Ceika ge alasan digoda para bun sirana najan kitu laki rabi nama kaitung awet da meurinan suka menangkeun beunghar nalika Ceika kawin indung terena taksiran boga pikiran goreng da geus kacudi hartana moal ragrag ka manehna kabeh pasti ragrag sabari ka Ceika basa saminggu tas pangantenan kejadian teh Ceika uduk-uduk uta uger sungut ngabusa cenah mah sabada nginum kopi anu meunang nyieun indung terena puguh bae bujur selalemur ear sadesa panganten tiwas deengrin pada ngagulik setengahku cenah mah diraku teuing kitu peta ngan buktina mah apa nya Ceika maot satu tas nang nginum kopi tur utah-utahan sareage kaleumitan tuda anak awewe ngan hiji-hijina kuring ge nya kitu leungiteun da bager pisan ka kuring teh diserahkeun we cenah mah pamajikan Mang Makmun teh bari teu diberena naon pisan untung sakitu ge teu diperkarakeun kuring nu ceuk si emak-emak kasarumahan kuro Ceika teh kajadianana 40 tahun katukang geus dewasa antara percaya jeung henteu ngan sageus meunang katerangan ti dunya nya ngarti kana bag-bagan agama mun anu marakayangan horeng ukur ulon-ulon pagawean iblis diliburi setan beda rupa lamun jiwa urang kosong ngalamun lain-lain memuntang salian ti ka Allah tangtu jin nu migawe bareng jeung setan mangaruhan jiwa urang saur Ustad Asep dupi arwah nu tos maotan aya urusan deui jeung nu hirup angot marakayangan mah pokna deui bari saurna deui
hatina urang kudu mayang ngeusian hate ku dikir ka Allah. Emut kamentena unggal wanci unggal mangsa sehingga bakal bebas tina gangguan makhluk-makhluk sabangsa lelemut. Peuting mata keung alatan poek mongkleng, leuweung mata keuman alatan ieum. Bakal tetep itu karasana lamun hate urang ge poek jeung ieum ku sabangsaning lelemut. Arti we naon sababna zaman kiwari area kene jelema nu sok kasarumahan. Da meureun hatena hieum ku kakayon kamusrikan. Hatena kosong ku iman ka mantena. Katambah-tambah hate sumpek, rupek ku pangrobeda hirup. Ning kabejakeun buruh pabrik kasurupan, pantes bang palu hirup kacida beratna. Kahandeg nyenek digawe malaweung. Antukna hatena deusian ku nu marakayangan. Atau barudak sakola moal bener teh kitu. Siga kuring harita pan harita teh keur dibawa nyawa ku kolot ka lembur nu sakitu jauhna ti lembur sapopoe sok digawakan bae nyeri hate keur mah di lembur batur teu betah ras ka lembur sok ulang jentul dipipir imah uwa bari ngalamun hayang minggat hayang balik keur kitu meureun arwah panganten seuikah nganjang lain bangsa kana baruga kuring lain etang lain arwah coika eta mah jen nu marakayangan roh coika mah tos mulang ka alam pangkonan Gusti ya Allah mugia pundulur coika dicaangkeun di alam kuburna ditampi iman Islamna amin. Waktosna seep mitra cag urang doge ka dieu heula pindot satur carpon misteri nu nganjang wanci sareupna bagian nu kadua parantos trengste dilajengkeun kana carios misteri sanesna insyaallah hatur nuhun kanu parantos perhatosan baraya sanayana utamina kanu tos subscribe nge-like cara ngomen kanu teu acan tanggal waler upami wengi aya nu pupuntenan kadinya permias